Wa yajibu fi hakihi ta'ala al-kidamu. Wa manahu anahu la awala lahu ta'ala. Wadiduhu al-hudusu. Wadalilu ala zalika, anahu lau kana hadisan lah taja ila muhdisin wa huwa muhalun. Wayajibu sareng wajib fi hakihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala, al-kidamu sifat kidam hartina tihela Allah. Wa manahu sareng ari manana sifat kidam, anahu eta saenya na Allah. La awala eta hante aya mimitina lahu ka Allah ta'ala anu mahaluhur. Wadiduhu sareng ari lalawananana sifat kidam. Al-hudusunya eta hudus hartina anyar Allah. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika kana sifat kidam, anahu saenya na Allah, lau kana lamun aya Gusti Allah, hadisan eta anyar, lah taja tangtu butuh Allah, ila muhdisin kanu nganyarken. Wahwa ari Allah butuh kanu nganyarken, muhalun eta mustahil.